Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Duh, pakai lupa segala ini Ratna teh mau ngelondri. Si Imas masih bisa nggak ya? Halo Imas, pada. Ada nggak ya orangnya ini teh? Halo Imas, pada. Yes, pada. Imas. Imas. Har, jika si Rata gening, deg naonnya ya Mas? Mana ya si Imas teh? Ada nggak ya di dalam rumahnya? Halo Imas. Sepada. Buka dong, Imas. Iya, dia Imas Ratna. Hei, loh, kamu di sana? Har, jurig-jurigan. Loh, di mana ada jurig ini teh? Di mana? Mana? Iya, ada di mana? Siapa? Loh, apa ini teh maksudnya? Ratna ini teh jurignya? Ih, suka sembarangan ya kamu. Har, itu Ratna? Nih, kayak teh jurig pink ya, nih. Mana orang kedua atau nih, jangan Imas. Bukan atuh, ini mah bukan jurig. Masa wanita secantik ini disebut jurig sih? Gak boleh ya, gak boleh kayak gitu. Hari itu, bangsa tuh banget kawan gitu. Jadi masanya karena mana teh jurig yuk. Iya kan tante atuh lagi pakai masker, jadi mukanya emping ini teh. Kampung? Oh gitu. Tapi lamun kerja pakai masker, warnanya naon? Bergeni gitu. Kok bergeni sih nih? Udah nggak usah ngebahas itu. Mas, adik kamu masih nerima laundry enggak ini teh? Ya masih atuh, banyak tuh. Iya maksud Ratna teh ngantri enggak laundrynya? Ratna soalnya mau ngelondri ini teh. Oh gitu. Karena orang itu halanya ngantri aja tante. Ngantri? Ya ngantri ini teh. Nih berapa lama ini teh ngantrinya? Lama enggak? Ya paling sekitar semingguan lah. Ih, kok lama banget sih? Gak bisa dipercepat kah? Ya ada loba tuh anu ngalondrina. Pada Mas mah payu. Kalau Ratna dulu bisa nggak ini teh Imas? Jadi Ratna diduluin gitu? Bisa nggak? Har, ya tuh bisa tuh Ratna. Kudu ngantri ya. Pancek pemerintah ge. Kudu ngantri, jadi kudu ngantri. Ratna cuma ngelondri baju kerja aja loh, nggak banyak. Paling cuman satu aja. Hari itu nyata tetep bisa Ratna. Baru nage ada hiji mas susu atau kusorangan. Beli ribu kudu ngalondri kayak Imasnya. Ya sebenarnya Ratna teh bukannya gak mau nyuci ya, gak mau nyuci sendiri ya, tapi kan Ratna baru pasang kuku, jadi kan takut ini, takut apa namanya? Takut copot. Mending lebaran Ratna pakai kuku ya. Tapi nah, tema kuku teh awahan doa Ratna. Kemana? Murang. Oh iya, ini teh lemnya murang. Jadi Imas bisa nggak ini teh Ratna ngelondri diduluin? Ente bisa Ratna. Ampurannya, mohon maaf. Ya udah deh kalau nggak bisa mah nih, piragi ngelondri satu baju nih harus ngantri. Hah, gimana sih sama tetangga juga kayak gitu, amit-amit pisan deh. Hah itu? Dasar si Ratna mah SDM rendah tidak mau mengantri. Dasar SDM rendah. SDM soya. Jadi Ratna harus nyuci sendiri. Dasar si Imas. Kemana lagi ini Ratna harus beli sabun? Hah? Mana beli sabun colmek ini teh ya? Hari budak etem nih, barang diharwanya tadi nih, teureun-teureun ih. Min, ada kamu udah kemana ih? Ngerek balik lah, ada geus dek ka Madrid atuh Neng kamu teh. Meni deueuh teh nya kana balik, cicing heula atuh di Dasmin nyantai heula di song. Bu Imas, mika. Meni dek ngelang sih. Ngaduk naon atuh Dasmin meni urang ngobrol. Mending ngobrol lainnya sakit di umi geus ngobrol wae ge nih barosan deh aku ya kan tadi mah ngobrolna di imah umi Jasmine bari ngaji ada nama kan di Bu Imas jadi pasti berbeda gerak topikna ge emang rek ngomong kenaon atuh ieu teh ngobrolkeun ieu Jasmine tentang renang teh oh emang kunaon kitu henteu kunaon sih tapi eneng mah asa heran we olahraga teh renang teh jol ke kolam renang. Ya terus renangnya kudu di mana atuh? Di Saguling atau di Cilapa?
Nya henteu oge sih maksudna teh kan ai teh heula mah lamun misalkan renang materi teh kan henteu ka ieu henteu ka kolam renang tapi di kelas di meja geuning kituan teh. Teu di kolam renang. Ya teuing atuh, pada iya meureun pada diganti guruna jadi berbeda gitu. Ari kamu ada miluan mau Jasmine eta ka kolam renangna? Ya milu lah, Maya teh milu. Atau ada teh milu mah aku teh mau menang nilai renang. Oke sih, tapi kan cek saha guru anyar kita teh nu guru olahraga teh? Pak Yosep. Tah eta Pak Yosep, pancik Pak Yosep ge lamun misalkeun teu ngilu renang teh naon, tapi lainna 7. Tapi anggar kudu mayar ieu na mayar renangna. Iya gitu, Pak Yosep ngomong gitu. Aku mah asal tengah denge Pak Yosep ngomong gitu. Ah, torek we meureun Jasmine kamu mah matak teu ngadenge ge. Jadi kamu ada miluan renang atau moal ieu teh? Hari kamu dek milu moal ning. Jigana ning mah moal deh, soalnya kan ning mah teu bisa renang nage, bisa nage renang ieu kan ning mah gaya batu. Atuh hari kita mah bari nilai olahraga kamu teh 7 ning. Mau bisa menambah. Ya bae we da. Percuma ngeluaran renang ge ke kolam renang ge dek naon da teu bisa renang. Dek kecebekan gitu. Ini cing ieu mah. Ya udah tuh kalau kayak gitu mah aku ge mau ngiluan Nah, gitu Jasmine. Angko cenah kamu rek ngiluan tadi. Tuh jadi orangnya mau batur. Karena kamu temiluan, jadi nggak ada baturan di sana. Nih, kudu di baturan Neng Jasmine nih. So sweet deh kamu. Neng cubit gerak ginjalnya. Di meni dong. Alah, meni sok malu-malu gitu Jasmine, tong sok malu-malu. Ah, meni awon. Har itu si koneng tapunten tenaon garagas di mana? Ica. Apa, Neng? Nih, kamu teh jeung di ruang segala. Emang kunaon gitu Jasmine? Kamu teh pugukeun heula eta teh si Ica atau lain. Ku masuk lamun eta teh kembaran si Ica. Ih, serem. Oh, heueuh Neng poho. Alah, aku masih atunya. Ciun. Ada apa, Neng? Kamu teh ini ngagarahan Ica? Henteu. Are kamu bener kan Ica ya teh? Lain lain gitu. Ica kan? Aduh. Iya, ini mah Ica. Emang kenapa gitu, Neng? Lain kembaran si Ica kan lain. Cing Ica, coba kamu ngajeleng heula ayeuna. Nafak gening-gening, bener ini si Ica, bukan kembarannya. Yakin kamu teh Jasmine? Yakin lah, Maya teh yakin. Kalian teh kenapa sih ini meni bisik-bisik? Pasti lagi ngomong Ica ya. Henteu nih, VDT-nya mana koneng? Ari kamu geus di mana ieu teh Ica? Ica mah geus teh ieu teh Kang Badru. Oh, geus bobogohan. Pantesan kamu tidak mengaji tadi. Lain Jasmine kamu mah asal sotoy. Ica mah geus ieu geus minta duit yang isukan pergi berenang. Oh, Nah, minta ka Kang Badru Ica, meni dia ka Bapak wae, meni mau onta-enta ih. Ya biarin atuh Neng berenang ya. Bukan Ica yang minta tapi Kang Badru anu mere sorang. Oh. Terus non eta nakaresek balas Ica? Bala-bala lain? Iya bala-bala. Kenapa gitu Neng kamu mau? Nya mau atuh Ica. Mana minta? Nih atuh. Ih, makasih Ica. Lumayan. Iya Neng sama-sama. Bala-bala unggul gini. Jasmine, kamu hayang Bung? Bung aku mas sebuah kene. Kata dia ngadar iya bakso ikan. Guys, hari kalian besok mau ikutan renang apa enggak? Neng lante, mau miluan? Aku ge sama dek, mau milon renang. Nah, atau hari kalian temelan renang mah kayak cari di tawah batur. Emang kamu dek miluan gitu koneng? Nya udah atuh Jasmine, pan Ica geus ieu geus dibere ku Kang Badru jang renangna. Terus tadi Ica teh sekalian minjem ban. Banjeng naon dari mana koneng? Nya jang renang atuh Jasmine, pan Ica mah teh bisa berenang jadi engke teh renangna rek make ban gitu jadi betot teuleum. Ari teh bisa renang mah tong maksakeun atuh Icam nih, da moal dicarekan teh miluan renang ge. Paling renangna 7 hungkul. Teuing meni bareng lagi kan Ica renang teh renang beneran renang yang nyaan bukan renang pakai ban
gimana sih? Nyobain menu penting mah Ica meluan renang. Meskipun Ica make ban, tapi kan Ica mah meluan renang. Lah Ica kumaha kamu nih bebas sama sok we atur-atur ku Ica. Kumaha ngeunahna? Nongos ari kitu mah atuh Ica balik heula. Erek nungguan Kang Batu nganterkeun ban. Bye guys. Bye Ica. Nikmat. Tuh jadi siang lewatinya mah. Kela. Maksudna si Ica bante? Ban gerobakna Kang Badru lain? Heeh meureun. Hayu urang balik geus feuting. Ya meni riwatanya karek ke jam sakieu. Nyantai dulu enggak sih? Kue kamu sorangan aku mah rek balik. Hagsian neng nggak kamu di baturan ku kembarang si Ica. Seram di baturan kucing. Takut banget lah. Jangan nih tuh ngomong gitu. Balik kasihan. Bukan aneh. Mereka tangga bisa singkong barat si Ica. Neng, ke jam sakieu ieu geus beurang. Main di sekolah ari maneh meni lilelat teuingnya di baju teh. Seneng? Iya meni teu kudu jojorokan oge meureun. Lamun teu dijorokeun teh maneh mah da moal kaluar. Yakin urang mah maneh mah pan loer ceulina. Iya, mana bakal neng mah? Ya. Nah, kur 10.000 ieu teh. Ada jang bayar renang mah mana? Ya. Meni receh. Meni teu milo renang ge kuat ka kudu mayar sakola maneh. Lieur aing mah da. Nya teuing atuh mah tanyakeun we ka guruna. Tong nanya ka neng. Deung ke mah kumaha rek ditanyakeun tak ka sakola teh. Meni kudu renang-renang waduk lah. Haru itu apa eta teh pelajaran mama, matak di ieu ge, matak di titah oge. Halah yang belajar renang mah ieu teu kudu riweuh-riweuh kalau merenang, kasaguling we tinggal ngojay ono menta tiket. Meni cara riuntoing bisa guling malah babiawak, kalau mun renang digegal bayawak kumaha sok. Nah, digegel kuno kitu mah tinggal gegel deui we atuh mah teh. Kitu ge kuat ka rese, geura mangkat ka ditu geus beurang. Iya, nih angkat heula nya. Assalamualaikum, Moms. Waalaikumsalam. Moal salim heula ari maneh ieu? Hese ngeditna. Ari budak etam nih aya-aya wae nya. Ari kos kaki aku di mana nya? Dia. Meni panas kieu isuk-isuk teh jika nama ieu mah mataharina gancang teuing kaluarna. Jadi panas kieu. Assalamualaikum. Yasmin. Waalaikumsalam, Kela. Bila tuh kos kaki? Tumben neng kamu udah nyamper aku. Biasanya kan aku yang menyamper kamu. Ya kan neng mah raja atau Jasmine matak nyamper kamu jam sakieu oge. Alas neng teh ngerjakeun ieu PR jadi kerjakeun di sekolah. Oh, alasan itu lagi. Hai guys. Ari kamu nanaonan eta teh Ica jeung mamake mermaid segala. Nah, jeung nanaonan segala ari kamu aneh pan Ica mah mau berenang. Hari maneh hareng ini teh Ica mamake anu kitu ayeuna gira eudeuh oge nanti atuh kamu teh di kolam renang pakainya meni apa sih kampung. Ya biarin Ratu Jasmine, kan biar semua orang tahu bahwa hari ini Ica mau renang. Iya amit-amit maneh mah Ica keur miskin teh sombong. Ya biarin we. Tapi emang baik itu lamun jadi mermaid renangna. Nyoba we, kan lu penting mah renang. Tapi guys tinggali ieu mermaid Ica alus teu. Alus sih. Tapi eta mah lain jiga mermaid Ica ninggalin lagi neng mah. Jiga ieu benang presto. Lain atuh neng eta mah lain jiga vindang, tapi eta mah jiga asin peda. Teu asin cucut. Kalian mah suka kayak gitu Kak Ica teh. Ngomong we atuh ari sirik mah. Sirik cenah. Yang naon iya aku teh sirik ka ikan fedam nih. Tidak fantas. Tapi Ica, nah kamu jeung make mermaid segala ieu teh. Lain pas penting kamu ngomong ieu nya. Ada make ban udah Kang Badru. Teu jadi neng Ica teh teu kuat niupna. Nah ditiup kan kagak di Fomfa.
Oh, kuduna di pompanya eta teh. Pantesan we ku Ica ditiup teh temanung melendung. Kadun Ica teh. Ayo gitu. Kumaha tah heho atuh Ica, kau mah ngomong ngap-ngapan. Iya geura teh tah niupan, geura menyi beak we napas kamu teh Ica. Teuing si Ica mah sok mah hiwal. Hayu nih orang berangkat, lieur ngaladenan si Ica mah. Hayu Min. Meni tungguan atuh Ica guys. Meni bur atuh, tong lila. Ina ieu teh sahudangan. Hayu atuh Neng kita berangkat ini. Kadon cicing didinya geura. Hayu. Kela Jasmine si Ica lila. Meni tinggalkan wis koneng meh. Hayu buru. Iya. Ica, Neng ti heula nya. Bye. Neng tungguan Ica ya Ica sahudangan. Alah lila. Neng tungguan. Kumanya ya Ica sahudang arneng weh. Aduh Ica labu. Hayu buru. Kau mah ngomong ngap-ngap kan? Ngap-ngap kan? Ketawa. Mana?